Jadi sekarang aku mau bikin tutorial mang, yaitu cara merendos cengek mang, bikin sambal mang. Nah seperti ini mang. Pertama-tama cengeknya dipetikan heula mang, terus di berenon teh cengek uyah pecin ujung nu sajabana meng meng mang tah ieu sanguna mang eueuh sambal teh mending asa teu rame mang. Terus eta heug cabe teh direnos-renos tah kitu siga kitu tah mang tah. Ieu kieu ieu sambal mang. Sambal cengek mang. Eta si mang eta mi heulaan wae. Cicing heula. Cara. Lah ada mang, aduh. Jadi saya mau bikin tutorial lagi nih. Cara menghakan ieu cabe mang tah. Ya ieu sambal mang tah. Terus ieu sambal teh dihakan mang tah. Karena ieu tah karena sungut. Kebayang kebulan yang surang. Lah ada mang, aduh. Lah ada mang, aduh. Ada. Lah mang ieu tempena tah mang. Ieu cengekna tah mang, cengek tah. Tah mang tah. Ieu tuh. Ah mang. Tah mang ieu mang tah. Tah cabena tah, tah. Tah tinggal mang. Yo. Ya. Nah. Mantap mang. Ini tempe. Mana kameranya aja? Iya tah. Iya tempe mang. Ini nu kasep tuh, Ariel ya. Ini sambalna mang tah. Sambalna mang. Ieu mang tah. Mang tah. Ieu teh chicken mang tah. Mun di wing mah chicken ieu teh diurang mah. Nah, lidinya naon lidinya? Manor. Manor kejo. Ini dia kerbaca tapi teu ngartieun eta teh macana teh. Ayo emang original mah. Siga nu teu kaharti tapi teu kahartieun geus.